Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Desing Kuring Alexander Abdul Malik Kamarullah. Bade nyarioskeun warta tentang kasus corona khususnya di tatar urang sadayana di Kabupaten Bandung sareng di Indonesia. Kasus corona atau napi COVID-19 anu merebak ayeuna teh sanesna ngurangan tetapi nambahan. Total kasus COVID-19 di Indonesia teh atos 1,84 juta kasus positif, 1,76 juta anu atos sembuhna atos cagerna sareng 53.470 genep jiwa anu atos ngantungkeunna. Pertambahan kasus COVID oge ieu semakin meningkat setiap tiap poena, di mana poe ayeuna oge atos 8.000 lebih kasus positif di Indonesia. Upami di Kabupaten Bandung teh Kabupaten Bandung sareng Bandung Raya oge kasus positif oge saena meningkat. Rumah sakit Al Ihsan Immanuel, rumah sakit Hasan Sadikin dan saeueusna eh ju kawalahan kanu kasus positif COVID-19 di mana tiap kamar penuh sahing kukituna eh tiap tiap rumah sakit teh teu tiasa nampung deui kanggo kang kang kanggo pasien COVID-19 anu anu positif kukituna. Kukituna samerebakna COVID-19 khususnya di Bandung Raya dan umumnya di Indonesia sareng dunia. Ayo warga kami abdi sareng ngahimbau ka sadaya warga kanggo nerapkeun 5M, menjaga mencuci tangan, eh, memakai masker dan senantiasa menjaga jarak. Sakitu wae anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.